Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sadayana sami-sami dimuliakan Allah. Satrajana ulang lajenkeun kana pangaosan urang sadayana abdi secara pribadi nyuhunkeun bantosan para jamaah sadayana ku ngaoskeun suratul Fatihah ditujukeun khusus ka pun guru besar nyata pangarsa akan Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Pager Agung Tasikmalaya, anu mana mantena ayeuna nuju kayaan kirang sehat. Mudah-mudahan ieu guru besar ku Allah Ta'ala diangkat dan panyawatna senantiasa dibaparinan rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mantena tiasa aktivitas dari ngabimbing umat. Mudah-mudahan wasilahna awasan umum kitab nyata suratul Fatihah ditugikeun khusus kautamianana ka mantena ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah susul hadiah yatuna wa ruhul jasad pangarsa Akang Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didawkiakeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah penyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 18 hiji. Jajaran sabaraha itu? Jajaran 24. Ieu hikmah anu ka-16 pasal 3. Kaifa yutasawwaru. Ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru.
kumaha digambarkeunana naon ayyuh jibahu ngahalangan ka Allah naon syai'un hiji perkara sedengkeun wahwa jeung ari Allah alladzi zat doharo anu dohir itu zat fi kulli syai'in dina sajroning perkara tanapi logat nama dina saban-saban perkara kumaha jenazat Allah dohir dina saban-saban perkara yang rek dianggap nyengcle eta teh dina jelema Allah teh atuh sanes kitu ngamanana matakan ngalogatan hikam upami ninggal kana dohirul kalam atuh repot jadi asa bingung kitu nya matakan penting ngaos hikam teh dibimbing teh gitu kumorobi teh supados teu salah persepsi lamun ngabahasakeun zat Allah dohir dina saban-saban perkara apakah nyengcle dina di jelema atau kumaha jadi Allah dohir dina saban-saban perkara ari jalmi teh panjirim di sajeroning jirim aya johar pirit beh ditun johar pirit johar bihayuli beh ditun johar bihayuli berarti alam misal beh ditun misal lauhul kodo beh ditun lauhul kodo berarti kodo mubro ari kodo mubro di mana di zat Gusti Allah jadi ningalina kasabeh ditun kasabeh jeroun makhluk atawa kieu ari jalma teh eta asar af'al di jeroun asar af'al berarti aya af'al sabeh ditun af'al berarti aya af'al Allah kan af'al teh af'al Allah terus aya beh ditueunana af'al berarti aya sifat kan pada melantai timbul tina sifat jadi ningali sabeh ditueun af'al berarti sifat sabeh ditueunna sifat sabeh jerona sifat berarti zat jadi di mana-mana aya af'al di mana-mana kita ketemu asma ketemu sifat berarti eta teh af'al asma sifat tumetep dina zat saha zat Gusti Allah ta eta maknana duhuru fi kulli syai'in namina jadi sanes nyangka nyengcle di luhureun jalmi kade bisi ngahatikeun dohirul kalam ngahatikeun anak ruhani anu tajalli ka Gusti Allah jadi Allahu duhuru fi kulli syai'in teh ieu teh sanes ceuk mahjubin ya sanes saur jalmi anu poek hatena da mahjubin mah moal nepi kana emutan saperti kitu moal sabab ayeuna misalkan ayeuna urang ngaos kana kitab hikam tapi teu aya jorojoy hoyong nyaho di Allah nah sok sanajan yang hareupan kitab hikam teu kaasup jalmi anu dipapathan ku imam ahli marifat matakan ilmu marifat mah pikeun jalmi anu hoyong teu kaasup makom dina muridin lamun kitu mah yang hareupan hikam tapi teu aya harapan hoyong usul hoyong nepi ka Allah dina saban-saban perkara tapi jalmi anu ngagaduhan ka hoyong nepi ka Allah mah tapakuran berarti Allahu duhuru fi kulli syai'in teh bari ngemut bari mikir teu sakadar Allah dohir dina setiap perkara mikirna kumaha
Atuh mikirna berarti pakai akal. Akal mana? Pan akal berarti aya 3 akal. Hiji akal tabi'i, 2 akal goriji, 3 akal ruhani. Nu mana akal tabi'i? Akal sasatoan anu teu bisa nganyahokeun pangeran. Sato di paraban kuno boga sato tarasing nempo kanu mere parabna. Atuh boro-boro nganuhunkeun misalkan manghun ieu kuring tos dibere jukut cek doma teh tah eta teh sato gitu. Atuh berarti orang ketika nampi rizki hate teu melong ka Allah anu maparin rizki atuh naon bedana jeung me nya boro-boro nganuhunkeun ka Allah hatena teu melong ka Allah nu maparin rizki urang hate man melongna rizkina. Jadi bunga teh bunga ku rizkina sanes bunga ka Allah anu maparin rizkina. Naon bedana jeung me kira me dibere jukut ngerepes we tungkul boro-boro ningali nu merena komo ka ditu na manganuhunkeun kan teu tah eta akal tabi'i namina akalna sasatoan. Urang jadi tukang dagang meunang untung dina dagang rarasaan teh untung teh dina dagang we kitu nya. Eta teh nu ngajawabna akal tabi'i mun kitu. Lain akal jelema awakna hungkul eta teh jelema. Tapi akal nama akal sato. Nyeri hate teh. Lamun ieu hate teh nyaksi Allah nu maparinan rezeki ka urang. Tandana berarti hate teh eta teh keur gering. Nampi rezeki teh pedah kuring we giat gawe. Nampi atos pedah kuring we dagang. Hate tetuduh ka Allah nu ngayakeun rezeki dina dagang. Hate tetuduh ka Allah anu bisa ngabisakeun dagang. Tepikeun ka anu meuli ka urang oge. Hate tetuduh ka Allah anu ngagerakeun hate pembeli sehingga eta pembeli daekeun meuli kana dagangan urang. Lamun teu kitu berarti kahijab urang teh hate kahalangan ku ningali makhluk sehingga poho ka Allah anu migeukeun makhluk. Tah naon bedana sareng akalna sasatoan. Urang usaha ka Jakarta menang duit loba cing eta duit teh ti Allah atawa ladang usaha urang kira-kira. Ayu tos hatena caang ka Allah mah eta rezeki teh ti Allah. Tapi asana teh meunang kesang urang we kitu nya. Tah lamun asa meunang kesang urang atawa misalkan eta urang teh kana berjibahuna urang di Jakarta. Eta teh berarti nu narimana akal tabi'i, akalna sasatoan. Da akal tabi'i mah tabiat jasad kitu maksudna teh. Jasad jelema anu asup kana jenis hayawan. Kamari malam Jumat diterangkeun kitu nya. Naon bedana atuh urang jeung sato? Ngabedakeun urang jeung sato teh aya natikun. Aya akal anu nyaho ka pangeran. Aya hayawan kan bisa teu bisa nyahoan ka pangeran kecuali aya naun minal hayawan. Mana naun minal hayawan teh nyaeta insan disebutna. Jadi nu ngabedakeun insan jeung hayawan teh nyaeta natikun. Insan mah kudu berpikir, kudu tapakur. Ai tapakur kan mikir bari jeung eling. Urang anu seueurna pamikiran dikuasai ku akal tabi'i sehingga ningali sehatna urang asa alami we kitu. Teu asa disehatkeun ku Allah.
sehingga kersehat teh boro-boro eling ka Allah kadituna atuh ngajalankeun kewajiban ti Allah nage tidak sepenuh hati karena ieu ngarasa sehat teh alami lain sehat ku Allah tak akal tobiin. Untung dina dagang di pikiran ku urang teh untung teh memeh aya eueuh heula lamun tadina eueuh ayeuna jadi aya pasti eta teh aya nu ngayakeunana berarti nu ngayakeun untung lain dagang nu ngayakeun untung lain pinterna nu dagang tapi nu ngayakeun untung teh Gusti cenah keneh teh tukang ai kitu mah lamun untung dijieun ku Allah mah atuh capek-capek misalkan kuring dagang atuh sabaraha teuing dah moal dagang ari kitu mah rek kumaha Allah we misalkan gitu atuh eta mah kalebetna golongan kafir jabariyah nya urang mah ahli sunnah wal jamaah tong ngomong seperti kitu da dagang mah pek asongkeun ku leungeun nya asongkeun tawarkeun ku lisan urang mun indit lengkahkeun suku urang dina sajereung eta bersandar ka Allah. Artina tawakal hate mah tawakal mah dina hate sanes dina jasad. Lamun tawakal dina jasad berarti ngedul kitu mah. Da hate geus nyaksi rezeki geus ditahsis ku Allah terus ditangtoskeun atuh mendingan ngalilipek we urang di bumi. Sila we daun Allah mere rezeki mah datang rezeki. Atuh eta masalah penempatan ya. Jadi hukum adat ditaekeun kana hukum hakikat. Jadi jabariyah eta kieu. Jadi mun dagang ulah ku hate. Moal payu dagang ku hate mah. Ulah sotek. Mun urang dagang tuluy meunang untung, cek ahli marifat eta hate kedah tuduhna Allah nu mere untung dina dagang. Aipan ari dagang pan hukum adat. Pan persambungan adat teh aya opat nya hiji aya dua kana aya berarti aya kana aya dagang aya untung sanajan aya dagang aya untung tapi untung teh lain tapak dagang da dagang mah teu napakan kana ayana untung pan seueur nu dagang hasilna aya rugi bahan buras tepikeun ka modal-modalna nya contohna deui supaya pancek misalkan aya dahar aya wareg cing ari wareg pedah dahar atawa napi dijieun ku Allah eta wareg ku Allah tapi mimindeng nama pan pedah tos dahar we urang jadi wareg gitu dina pandangan sapertos kitu ge urang mutajilah eta teh nya Allah karim kitu teh urang teh keur musyrik teh asa iman we da pedah rajin salatna sok padahal patekadan ieu teh kedah tauhid artina teu aya midua lian Allah jadi ujung nama Allah kawasa kuring kawasa Allah bisa kuring bisa tuh eta teh samar teu katingali ku batur atuh anak kitu mah dina keur aktivitasna ge kumaha arek berkahna dina aktivitasna ge hate teu melong ka Allah teu mangihan keagungan Allah eta tah aya kana aya terus aya kana eueuh tah kumaha aya dahar eueuh lapar persambungan adat rarasaan lapar leungit teh pedah dahar kan jadi lamun akal jelema tos hanjat kana adat robtul akli bitalajumil adi bahwa min asbabil kufri ngahanjatkeun akal kana adat cek adat padahal dahar aya wareg aya kitu nya eta mah cek adat ieu kalakan ditaekeun ku hukum akal min asbabil kufri jadi teh kitu jadi nekatkeun ieu hate teh kuring wareg timbul tina dahar sok padahal mah
kedaharna oge kadaharan diayakeun ku Allah. Terus ayana wareg eta diwaregkeun ku Allah. Dadawuhna teh diwaregkeun ku Allah mah geuning aya. Jalmi anu seueur daharna teu wareg-wareg. Aya geuning anu mukbang teh geuning nya gitu. Tuh berarti kan wareg teh lain tina dahar. Tapi wareg mah ti Gusti Allah. Nah dina hate mah kitu artina dina hate teh teu aya midua anu kawasa. Teu aya midua anu bisa. Hate mah panceg we di saat urang bisa Allah nu ngabisakeunana. Di setiap urang misalkan panangan nampir rezeki teh eta Allah nu ngayakeun rezekina dina hate mah kedah tauhid. Teu kengeng midua atanapi ngarejeung atanapi musyrik. Disebutna musyrik hopi, musyrik samar, teu katingalieun batur mah urang keur musyrik. Jadi ukuran wareg teh dahar teh eta mu'tazilah. Nauzubillah min dari taeta akal tabi'i, akal nasasatoan teu mangieun pangeran. Jadi teu wauh ka pangeran akal tabi'i mah. Antukna iqrar ka diri, ingkar ka Allah. Akal tabi'i tah. Kumaha iqrar ka diri teh pada saat urang mapah oge misalkan ti bumi ka majlis, kuring nu bisa mapah teh, kuring nu kuat mapah teh, kuring nu rajin teh. Teu aya Allah anu ngabisakeun kuring keur bisa mapah. Teu aya Allah anu ngadaekeun kuring datang ka majlis. Tah eta teh mu'tazilah. Jadi iqrar ka diri, ingkar ka Allah. Kumaha tuh supaya selamat? Kuduna iqrar ka Allah, ingkar ka diri. Dina hate mah. Jadi pas pada saat orang tiasa mapah teh panggih Allah anu niasakeun mapah urang. Berarti ingkar kana diri. Artina ingkar ka diri teh diri teu daya teu upaya. Boga daya teh didayakeun ku Allah. Boga upaya teh diupayakeun ku Allah. Jadi tuduhna ka Allah we dina hate mah. Teu aya kuat urang, teu aya daya urang. Tah hate pandangan kadinya teh langkung ting ucap la haula wala quwata illa billahil alil azim 1000 wangsulan. Maknana kitu. Jadi hate teh manggihan daya Allah, manggihan kekuatan Allah. Jadi ahli suluk mah teh kudu di wir la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billah. 1000 supaya naon cenah kan supaya aku dagang cenah. Ih teu dijantenkeun jembatan eta teh ngajadikeun kendaraan hate jadi eling ka Allah ketika iqrarun bilisan la haula wala quwata illa billahil alil azim, tapi hate teu nyaksi daya ieu teh daya Allah, kekuatan ieu teh kekuatan Allah. Jadi anu gaduh akal mah iqrar ka Allah, ingkar ka diri. Da atuh urang mah geuningan sepuh kapungkur cenah jang abah mah teu tiasa naon-naon, boro-boro pinter teh bodo-bodo acat. Subhanallah eta bahasa. Atuh urang eueuhna naonan pami teu diayakeun ku Allah mah. Matakan ceuk ieu musonif atuh piraku adeuh asa teu kagambar ku akal goriji. Lamun urang ningali makhluk hate poho ka Allah nu ngadamel makhluk. Asa teu ka hati. Naon sababna? Sabab ayana hadzal non hadhil min wujudu hadhil makhluqati teh ayana isa kabeh makhluk teh pan diayakeun ku Allah. Piraku teh ningali dohirna Allah dina setiap makhluk. Indiraj afal Allah dina setiap makhluk. Indiraj sifat Allah, asma Allah dina setiap makhluk. Eta akal tabi'i, lamun akal tabi'i mah pokona mah iqrar kana diri, nganisbatkeun diri bisa Allah teu ikut campur. Iqrar ka diri, ingkar ka Allah. Kumaha supaya selamat? Aya akal nu kadua nyaeta akal goriji nya. Mana akal goriji? Akal goriji nyaeta akal anu nyaho kana sifat-sifatna Gusti Allah. Allah teh 7.
ku kasifatan kudrot, 8 ku kasifatan irodah. Oh nya sifat kudrot nu ka-7 nya irodah nu ka-8. Nu tipal bah mana cenah Kang ngitungna, aduh greget teh kudu nanyakeun ka dinya. Matakan kudu hatam tijan heula. Urang kudu teh ciri alamatna, muga-muga urang cenah ditampi iman Islamna eta teh. Ari hatam, aya tijan can hatam, kumaha imanna kitu. Teh ciri alamatna maksudna. Ta akal goriji mah wow kana sifat Allah. Jadi makna Allahu duhuru fi kulli syai'in teh Allah dohir dina saban-saban perkara. Dohir naonna? Dohir af'alna. Di mana dohir af'alna? Maka dohir oge sifatna. Sabab naon? Af'al timbul tina sifat, sifat timbul tina zat. Begitu ketemu kudrotna Allah, eta zat Allah teh pan sifatun qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat teh nuju meneng dina zat. Jaidun qaimun, ki jaid nangtung, eta ki jaidna, eta sifat ki jaid bisa nangtungna, eta ki jaid asmana. Patabih teu asmana ki jaid, datiahna ki jaid, sifatna ki jaid. Teu papisah. Natakan cek emosionif dohir zat Allah dina saban-saban perkara. Jadi ieu lamun teu dimaknaan mah jadi sos nyasarnya. Di cenah hati-hati nyasar tam matakan kitab hikmah ulah ningali kana dohirul kalam. Urang kedah paham kana ma'anil goibiyahna dina eta kalam. Moal mungkin cen aya amal pan katingali pan meureunnan urang tek pan asar apal. Ngaran-ngaran asar apal timbul tina apa? Piraku teuing urang aya di alam dunya teu aya anu ngadamelna pan asar piraku ade. Jadi moal mungkin aya af'al, moal mungkin aya asma, moal mungkin aya sifat, lamun teu aya zat. Mana af'al Allah kasah sipan ku urang oge nya. Urang anu tadina eueuh terus ayeuna jadi aya timimiti gubrak ke alam dunia orok beureum disebutna. Ngomong ge pancan bisa urang baheula. Mata bolotot tapi tacan awas. Seiring berjalan jeung waktu urang teh hanya ngan saukur orok teh awan hungkul nya maju weh jadi gede jadi bisa ngomong terus we maju jadi dewasa maju deui jadi pinter calakan terus bisa lempang bisa lompat jeung sajabana ka dieu terus dina dewasa jadi kolot paneta kasaksi eta teh karasa ku urang oge robahna urang teh mimiti gubrak kalam dunya dugikeun ka ayeuna kasaksi eta teh urang teh robah ngaran-ngaran hiji perkara aya robah berarti kudu tuduh eta teh aya nu ngarobahkeunana ta eta teh robah-robahan kitu teh asar af'al disebatna naon tapak damel Allah saha nu bisa ngarobah urang anu tadina oa-oan tiasa nyarios pan Allah eta teh berarti ketika orang oa-oan terus orang tiasa nyarios eta tapak damel Allah teh tuduh ti awalna kawitna kokoronangan dugikeun ka tiasa lumpat robah eta teh urang ku saha dikitukeunana berarti ku Allah berarti urang tina kokoronangan tepikeun ka tiasa mapa eta teh ku Allah berarti urang teh tapak damel Allah kasaksi eta teh ku urang sadayana nya karaos kitu cenah henteu Kang atuh piraku teuing teu inget kamari ge pan benten urangnya berarti tahun 2000 abi kan ka dieu teh 2005 Cibeureum Kalong ayeuna 2002 genep berarti tos 20 tahun di dieu teh atuh emang robah-robahan karawas gitu robah-robahan perubahan-perubahan eta teh asar af'al rubah kitu teh tapak damel Allah ari asar af'al timbul tina mana timbul tina af'al timbul tina padamalan Gusti Allah
Moal mungkin lamun aya tapak damel, lamun teu aya anu midamelna. Moal mungkin aya fiil, lamun teu aya fa'ilna. Ari asar af'al teh berarti timbul tina af'al pagawean. Ari pagawean teh timbul tina anu migawe. Tah eta anu migawe teh berarti zat Gusti karasa tak urang teh. Matakan naik lemes, dibeuweung diutahkeun, dipikir, dibolak-balik. Dan tapakur mah kudu kitu, naik lemes. Tukang dagang ningali kana untungna eta dagang teh terus katingali jalma anu meuli teh terus hate teh tawar menawarna anu meuli jeung tukang dagang nepikeun ka terjadi jual beli sehingga tukang dagang boga untung. Ta boga untung teh eta teh asar af'al Allah tapak damel. Barang anu dijual ku tukang dagang asar af'al, anu meuli nya ka tukang dagang asar af'al. Ketika tukang dagang keur ngajual eta asar af'al. Ta eta teh asar af'al teh timbul tina af'al nya. Timbul tina pagawean. Ta anu migawe teh berarti anu ngadohirkeun, anu ngayakeun tukang dagang, anu ngayakeun anu meuli, anu ngayakeun barang anu dibeli. Tah nu ngadohirkeun sakabeh eta teh saha? Gusti Allah. Tah tapak damel Allah eta teh. Ari tapak pasti aya anu ngagaduhan tapak, setiap fiil pasti aya fa'il. Tah anu gaduh tapak teh saha? Gusti Allah. Berarti kasaksi teh pada amalan Allah teh urang nguntungkeun dina dagang urang. Jadi jelas anu nguntungkeun teh lain dagang, tapi anu masihan untungnya eta Gusti Allah. Ta eta teh anu pertingkahan jalma anu nganggo akal goriji naik kana akal ruhani. Artina akal ruhani mah nyaksi ieu teh asar af'al. Terus asar af'al timbul tina af'al, af'al timbul tina sifat. Da urang gerak teh timbul tina bisa. Gitu. Tah sifat bisa teh atuh moal patebih tina zat. Tah eta jalma anu mikir bari jeung eling anu pertingkahan dina sagala perkara hayang nepi ka Allah atawa bisa manggihan nyaksikan zat Allah dina saban-saban perkara. Gitu. Matakan saur kieu musonif bizatihi ta'ala, kalawan zat Allah ta'ala dohir teh lain sifatna dohir teh. Zat dohir dina jeroen pirang-pirang makhluk lain af'alna hungkul, maksudna lain sifatna hungkul, zatna oge dohir saking ku jelas-jelasna eta nya. Saking ku jelas-jelas sopan aya paribasa seueur katerangan Allah teh deukeut ku panguningana cenah kitu. Allah teh deukeut jeung urang. Aya nu ngajawab deukeut soteh ku paningalna, ku ilmuna, ku pangawasanana. Ari datna jauhnya eta. Piraku aya sifat pisah tina zat. Matakan ketika Allahu Akbar teh hate panggih akbarna af'al Allah, panggih akbar af'al Allah teh. Akbar sifat Allah teh. Ketika Allahu Akbar, ieu ulah jauh-jauh. Alam kabir, alam sogir anu aya dina diri urang. Ketika salat Allahu Akbar, ieu panangan teh ngangkatkeun teh kusaha? Eta teh af'al Allah. Bareng eta teh jeung ngiceupna panon urang ketika salat Allahu Akbar tuh dua situasi eta ku apal Allah. Ieu teh ningali dina diri urang. Ucapanana ieu biwirnya terus tiasa kaluarna swanten eta teh apal Allah. Tuh tilu kajadian kanyahoan ku urang. Nya. Madepna ieu dada urang ka Baitullah eta kusaha dia madepkeun apal Allah eta. Kuatna nangtung ketika urang takbiratul ihram eta teh tapak damel Allah.
Matakan ketika Allahu Akbar panggih akbar af'alna Allah. Dina urang can ningali sagigireun urang, ningali sagigireun deui urang nu belah kenca, ningali hareupeun urang, ningali tukangan urang, sajero masjid eta kan panggih akbar af'al. Gusti geuningan padamelan Allah teh akbar. Sa masjid tambah sa RT-eun. Akbar af'al Allah teh tambah sa RW-eun. Akbar af'al Allah teh tambah sa desa. Tambah sa kacamatan, tambah sa kabupaten Bogor, tambah sa dunia amat. Matakan batur mah begitu takbiratul ihram nepi ka Allah. Pan urang mah boro-boro nepi ka takbiratul ihram. Tepikeun atahiyat aya ge can kapanggih teh akbar amal Allah. Gusti nu agung. Takbir takbiratul ihram, takbir intiqal, boro-boro panggih akbar afal Allah. Akbar sifat Allah. Mari-mari salat hayang diganjar. Gusti hate ge teu nepi ka Allah. Nya timbul tina zat eta teh sifat. Maksud ieu ke musannif teh aya bahasa bi ilmihi. Kumaha bi ilmihi teh bisi can nepi kana zat. Gitu. Atuh naon anu deukeut teh? Deukeut Allah teh berarti ka urang teh naon heula? Deukeut Allah teh padamelanana. Deukeut ka Allah teh sifatna etana bagi can nepi. Ya. Di mana geus aya karasa sifatna Allah, karasa af'alna Allah, tah kari teh kadikeun zatna oge deukeut. Sabab pan ari sifat teh eta jumeneng dina zat. Kitu nya. Moal patabi sifat dina zat. Kijayat eta anu nangtungna bisana eta kijayat teh. Asma kijayatna eta. Jadi asma sifat jeung padamelanana eta moal patabi dina zat. Kitu. Kama yaqulu saperti anu tos didawuh hu kana itu kaul saha ahlu syuhudu nyaeta ahli musyahadah au bimahasini sifatihi atawana kalawan sifat-sifat Allah anu aralus wa asma'ihi jeung pirang-pirang jenengan Allah. Jadi tos dicarioskeun ku ahli musyahadah mah ahli-ahli nu tos ningali zat Allah kadenya bahasa ningali teh lain kos ningali nas jungkereng makhluk. Da ieu mah kapanggihna ku ruhani. Berarti kapanggihna ku sir ku rasa. Artina ketika urang mapah teh aya rasa ku Allah digerakeun ditiasakeun mapah tah panggih jeung dat Allah eta kitu. Komo digambarkeun dat Allah kos kieu pan muhalafatul hawadisi Allah mah. Nya benten sareng makhluk nama tekan kedah ngerecek dina bab tijana eta teh sifat 20 na. Supados urang teu nyasar ieu tauhid teh. Jadi sakur perkara anu katingali ku mata kepala eta lain Allah. Da Allah mah bisa ditinggalina ku sir. Ku tingkah naon musyahadah. Nyaksi ruhani urang kana padamelan Allah. Berarti timbul tina af'al Allah. Tah eta ahli musyahadah mah anu tos bisa nobros kasajatining berbuat inkisah disebutna jami-jami anu tos musyahadah ka Gusti Allah anu tos bisa nyaksi kana af'al Allah anu tos bisa nyaksi kana sifat jarang zat Allah tos teu kaharti ku ahli musyahadah mah asar nu katingali ku ahli musyahadah nyaeta af'al asma sifat Gusti Allah tina padamelan teh katingali af'al Allah eta teh ya dina af'al Allah teh katingali asma sifat Allah tak ku ahli musyahadah maka tingali au bimahalisin au bimahal mahasini sifatihi atawa sifat-sifat Allah anu aralus su asma'ihi jeung pirang-pirang asma atanapi jenengan Allah. Jadi katingali ku ahli musyahadah masanyana sifat Allah teh ginding. Sifat Allah teh.
Kumasarayana sifat Allah teh sabab loba sifat Allah anu eunteup di urang anu ku urang teu pernah dipentak nya. Pan manusia teh berarti lakon kholaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia teh diciptakeun ku Allah teh tina dedeg pangadeg anu sampurna. Sok sanajan ayeuna urang ku Allah badan dohir urang teh misalkan jasad urang teh ku Allah didamel tina bahana tina saripati anu opat teh anu timbul tadina tina nutfah cai mani jadi mudghah jadi alaqah man 40 poe cai mani 40 poe getih kentel 40 poe daging kentel daging berubah jadi tulang dibungkus ku daging pakasaunal idzam lahma jadi rupa manusia. Tapi tos gubrak alam dunia mah eta teh jadi bentuk anu sarae we kitu. Contohna anggota tubuh urang anu sampurna aya cepilan nya, aya socaan, aya halisan, aya irungan, aya pananganan, aya sampean. Tah anu katingali ku kasaksi ku urang saena sifat Allah teh, gindingna sifat Allah teh, karasa kabageuran sifat Allah teh. Sehingga loba perkara anu teu pernah dipentak heula tapi dibikeun ku Allah nya ka urang teh dipasihkeun. Bahkan urang baheula indung bapa urang teu pernah minta ka Allah sugan Gusti nyuwunkeun budak aya socaan, nyuwunkeun budak aya cepilan jeung pangdanguna pan teu. Tapi Allah maparinan cepil sareng pangrunguna. Allah maparinan sosa jeung awasna. Sugan menta sugan supaya aya panonan jeung bisa ningali teu. Tapi Allah mamaparinan panon sareng awasna sareng paningalna. Tuh pan karaos eta teh kasaksi ku urang. Katingali bageurna sifat Allah teh. Sarae gindingna sifat Allah teh nya. Dina diri urang sampurna isadayana jasad urang eta teh disuhunkeun ka pungkur teh ku ibu rama urang teh matakan samemeh urang ngadoa eta teh leuwih ti payun diijabahna atuh pan heula keneh Allah ngaijabah ka urang heula keneh urang ngadoa ka Allah matakan ulah sok ngangres doa teh diijabah doa mah sadayana ge diijabah. Ngan aya doa anu ayen matlub, aya doa jeung goer ayen matlub. Berarti dua-duana diijabah. Doa ayen matlub ketika urang nyuhunkeun A dibere A ku Allah. Doa goer ayen matlub ketika urang nyuhunkeun A tapi ku Allah dibere B. Mana contohna? Kinten-kintenna urang upami gaduh murang kalih. Yuswa umur 3 tahun misalkan nyuhunkeun bedog ka urang kira-kira ku urang dibikeun mah teh bedog. Upan cenah kang cenah nyaah pan ka anak dibikeun we cenah bedog teh. Eta berarti bapana teh cilaka ka anakna. Harus kitu. Jadi sakut perkara anu dipapari nanti Allah ka urang eta sae munggu Allah bikeun urang. Ijabah eta teh. Sok sanajan teu sapagoros jeung kahayang urang. Jadi yakin uduni astajib lakum tanya. Di mana waktu orang ngadoa Allah ngaijabah jelas. Tapi pan urang mohon kahayang urang begitunya. Ya kira-kira na ahli marifat nuturkeun kahayang urang apa nuturkeun karep Allah? Lamun nuturkeun karep Allah, kumaha lamun ku Allah dikieun? Oh sia karep sia we atuh gitu. Gitu. Aduh Gusti, arek urang rek lompat ka mana lamun karep urang? Bisa cenah kang ka Uganda heuh teh penuh Allah eta oge ka kutub utara nu Allah eta ge urang arek lari arek ka mana urang nu Allah teh bari kununturkeun karep Allah cek Allah eta dipaparinan A berarti sae munggu urang nah cenah kang minten duit 100.000 Allah teh dibere berarti Allah teh koreta tingkatkeun husnudzon ka Allah berarti teu pantes urang harita bikeun urang dipaparin 100.000 kumaha cenah tanda teu pantesna bisi ketika menang 100.000 nekatkeun hate teh tuh geuning ari di pentama Allah teh mere
Ye. Tuh geuning ari ngadoa mah nya teu bunung dibere ku Allah teh. Berarti nekatkeun korek ka Allah kitu. Tadi dinya geus siap encan. Ini asa bener utang haritanya. Hasil dina pamaksudan gara-gara penting aing tahajud. Kumaha lamun teu dipenta mun Allah teh. Ai dipenta mah geuningan teu burung dibere. Ai kitu mah berarti karena perkara anu kudu dipenta heula karek dibere berarti eta teh Allah teh koret atuh. Sedengkeun Allah teh bageuran. Atawa ngelingan ka Allah, Gusti bisi poho eta Gusti teh. Nya kuring teh butuh saanu. Cek Allah teh leuseut mun aing nyaho pangabutuhna teh pari ku kaula diayakeun Allah teh aduh Gusti. Tak urang siap encan di dinya. Jadi sakut perkara anu dipapari nanti Allah ka urang eta sae mungguh Allah pikeun urang. Jadi sadayana doa teh diijabah ku Gusti. Sampurna urangnya jasad urang. Ku ahli musahadah maka tingali kasaksi karasa gitu. Untuk piraku tinggal untuk karasa sedekat kacan gitu. Terus dibedakan manusia, bisa dibedakan manusia jeung hewan karena ku akalna ahli musahadah maka saksi ku aranjeunna bahwa Allah taala teh jumeneng dohir tur karasa bageurna karasa saena eta sifat Allah teh bahkan Allah teh seueur keneh masihan anu teu dipenta ku urang nya dibandingkeun anu henteu dipenta ku urang pan seueur keneh nikmat Allah atuh daripada kanyari di urang urang pernah nyeri huntu sapoe oge aduh nya asa kiamat padahal mun ningali soca urang masih bisa ningali kuping urang masih keneh tiasa ngadangu leumpang naon sampean urang masih bisa ngaleumpang pandangan urang masih keneh bisa keupat tingali batur mah boga pandangan teu bisa ngaragap-ragap acan batur ngagaduhan sampean teu bisa mapah. Jadi setiap perkara anu timbul misalkan aya anu teu sapagodas jeung kahayang urang bandingkeun hiji perkara eta jeung seueurna Allah mapari nikmat ka urang. Tah jadi pangbiusan. Jadi lamun hate eling seueur bageurna Allah mere nikmat ka urang sehingga poho kana nyeri huntu. Da huntu mah atuh hiji tah. 10 tahun sehat terus. Piraga dibere nyeri huntu sapoe 2 poe jamak we atuh pan kamari 10 tahun sehat. Tah kitu nya. Jadi pinter nya, pinter ahli ma'rifat. Pinter ahli musyahadah. Pinter ningali salaka-salakena ningali kabageuran Allah teh sehingga ieu hate teu suzon ka Gusti Allah. Hate teu berburuk sangka ka Gusti Allah. Mata ku ahli musyahadah mah di alam dunia teh pinuh ku apal Allah. Tetakan hirupna karang di lautan kudrat sareng iradah Allah. Kelempang ge batur menepi ka Allah. Cacak-cacak ke lempang, cacak-cacak ke pasar, cacak-cacak ke sawah, nepi ka Allah komo di jero salat. Jadi dina saban-saban perkara teh Allah teh wungkul we nyalira anu gaduh damelna. La fa'ila illallah henteu aya anu berbuat kecuali Gusti Allah. Ya. Teu aya deui anu midamel lintang ti Gusti Allah. La maujuda illallah, teu aya anu maujud, teu aya nu wujud. Angin Gusti Allah. La ilaha illallah. Teu aya anu deui anu kedah ditaatan kecuali Gusti Allah. Jadi sadayana teh perkara teh sadayana makhluk teh ieu teh asar af'al Gusti Allah tapak damal Allah sadayana oge sifat asma Allah janten katingal ieu kabageuran Allah teh baik dina af'alna baik pun dina sifatna sakur-sakur aya af'al berarti aya asma jeung sifat berarti tekadkeun moal patebih eta teh tina zat tekadkeun kitu pangih kudrat Allah tekadkeun tah eta teh kudrat Allah teh jumeneng dina zat jadi kasaksi zat kama yaquluhu saperti ngadawuh itu kawal saha ahlil hijabi ahli hijab tah kuno ahli hijab mah anu poek hatena teu bisa nyaksi kana sabenerna
saha sajatina berbuat teh teu kasaksi nya jeung ahli-ahli zaman teu hayangan mikir teu hayangan nyaho ka Allah teu hayang tengen napakuran setiap perkara cukup lamun dina usaha teh resepna teh dina untung we nya sedih we dina kerugi ahli zaman kitu lamun patani meureun resep dina tatanen anu alus terset lamun tatanen goreng gitu datang untung bunga ente diteruskeun saha anu mere untung misalkan hate nuduh ka Allah anu mere untung henteu ahli hijab rugi ka Allah hatena teh henteu jadi ngarasula we jadi untung bunga rugi ceurik gitu we atuh naon bedana jeung udah paud teu dibere duit atuh naik saeutik mah geuning ka SD atuh dah paud wae jadi tandana jalmi anu musyahadah ibadah getol terus menang rugi tekadkeun menang milih Allah eta teh anu pangalusna gitu husnudon heula Allah wakat ceurik nalika rugi teh buat teuing eta teh di jero rugi eta aya kalusan pikeun kuring kudu panggihan heula aya untung dina rugi jadi dina kaayaan rugi nanti moal matak goreng sangka ka Allah moal matak jadi bencana untung hakikat untung rugi hakikat untung gitu anu sabeuna rugi mah pan anu teu iman kajen untung ge kajen rugi ge tapi eta jalma makrifat ka Allah tah eta untung hakikat atuh urang mendingan diberi duit 1 miliar tapi dibalik buka duit 1 miliar teu daek salat acan daek teh ya itu kan bawa tapi ahli hijab itu gitu matakan tak nuduk hulu pet nyawa yang penting mah jadi duit jadi encit bahasana gitu kepala jadi kaki jadi kepala tuh pandina ngaranna profesor doktor wah PhD segala macam ujung-ujung tapi di borgol berarti teh bodoh eta sajatina mah berarti teh jaminan otak kepala pinter tapi hati henteu marifat mah kapitnah we da pikiranana bertingkat berpangkat berkilat teu nyahoan di alam dunia teh dan teu sanengna isukan pageto mah boting aya keneh boting eueuh bisa jadi eta harta ninggalkeun urang atau sabaliknya bisa jadi urang bisa ninggalkeun harta pan urang mah teu nyaho akibatul umur ujung-ujungna perkara di urang tapi kan kairahnya urang di dalam tong boroning isukan pageto 10 menit ka hareup kajadian naon pan teu apal gitu jadi anu ahli musyahadah mah nyaksikan apa Allah nyaksikan asma sifat Allah dina kaayaan untung ditiasakeun syukur dina kaayaan rugi ditiasakeun sabar ari ahli hijab teu bisa kasaksi apa asma jeung sifat Allah jadi dina kaayaan untung teu bisa syukur jadina teh dina keur kaayaan rugi ngarasula teu bisa sabar ngajong pantau adat-adatan ahli majumat ngomong nepi hatena ka Allah teu wusul hatena ka Gusti Allah jadi hirupna bakal loba kasieun ka makhluk atawa kana perkara-perkara loba kasieun lian ka Allahna kunaon make sieun ku lian Allah sieun eueuh lian Allah tina dirina sieun pisah lian Allah berarti dina butuh dina hatena teh aya pangabutuh lian Allah di mana butuh kalian Allah ngaranna lain ibtiror eta teh lain ibtikor lain banget butuh lain ibtiror butuh ka Allah tapi naon qalbul mustarok ngarejeungkeun hatena teh nya ngarejeungkeun hate pangabutuh ka Allah butuh kalian Allah butuh
Saur Allah kaula teresepkan hati jelema anu ngarejengkeun kaula eta teh musyrik. Inna syirka la dzulmun adi sanajan sok salat kaula teresep ka jelema anu musyrik. Naon sababna? Qalbul mustarok nya hatena ngarejengkeun eta. Teu butuh kaula anu ibadahna musyrik. Saur Allah sabab naon ibadah anu musyrik teu pinuh dina ibadahna tujuanna ka Allah. Jadi ada tujuan lian Allah. Sing ingat mun boga tujuan kalian Allah maka bakal tujuan ka Allah batal. Sanajan tujuan ka Allah na 80%, sesungguhnya 80% tujuan na salat ka Allah. Aya we tujuan 10% dina salat lian Allah atuh batal 80% teh. Jadi tauhid mah kudu total pancik dan jamu mung di kudu pana ketemu tauhid. Mun teu pana mah moal ketemu tauhid. Sedangkan tauhid teh syaratna iman, berarti naha teh mun teu tauhid berarti teu oh nya. Ieu mah kurantan ajeun salat asa iman we. Ngarasa diri teh salat dibisakeun ku lain dibisakeun ku Allah. Dibisakeun ku diri urang salat. Kajen yakin ka Allah 80%, yakin ka genderuwo misalkan 10%. Batal ka Allah walaupun 80%. Nya, mata ke ibadah aya tujuan kalian Allah kalaka lain kalaka menang ganjaran. Kalaka menang genjeran di luar mah katingali menang rahmat tapi jerona menang laknat. Engke di alam kubur teh iya salat aing ka mana nya ieu pan rajin aing teh misalkan berjamaah teh nah ieu di mahsar dina bukti kosong eta salat berjamaah teh Allah bengong urang nauzubillahi min dzalik. Jadi makhluk teh kan kudu sajatina 100% kita tauhid ka Allah. Ibadah mah kudu ka Allah tujuanana. Maka engke dunya ditalukeun ku Allah ka anjeun. Jadi sing goreng makhluk lain tujuan tapi urang lamun itu geus tujuan ka Allah po 100% geuning din hadis kursi. Ahdi man khodamaka. Ya dunya ahdi man khodamaka. Hei dunya, geura sujud, geura takluk, geura tunduk anjeun ka jalma anu takluk jeung tunduk ka kaula. Cek Allah eta teh. Tapi sabalikna dunya geura bujangkeun eta jelema anu tunduk ka anjeun. Teu kurang terpercaya. Naskotin Al-Qur'an jelas, naskoti dina kitab hadis kursi jelas. Pan meureun kakarak percaya meureun aya hitam di atas putih lin. Nya, mun percaya ka hiji jalma, go mang pokona kuring bisa percaya kudu aya hitam di atas putih ye. Tanda tangan di atas materai. Percaya we. Atuh ka Allah piraku teu percaya naskotina Al-Qur'an jelas. Kitabna jelas eta. Aya coretanana piraku teh urang teu percaya. Matak dina katerangan saha jalma nu ibadahna karena kami saur Allah maka dunia jeung akhirat dibikeun ku kami ka manehna. Ya ku sabab naon eta ku sabab musahadah ka Allah tadlilul kawan. Ku Allah ditundukkeun makhluk ka eta jalma karena eta jalma teh tunduk ka Allah. Jimah yang nalukeun makhluk supaya lancar usaha neangan jimat mali apel jin 7 juta ari heg teh kalah ka apes Gusti na 7 juta belikeun kana semen nya sumbangkeun ka pondok pesantren jelas eta ya apel jin dibeli 7 juta ditulisan di bajuna teh dipake dagang ku tinta Japar kos pengalaman saya kan itu pengalaman gitu. Allah make wipik supaya payu usaha itu teh. Nyaran eta teh kan kalian Allah. Lain eta teh lain senang dohir batin lain. Heeh katinggalin mah di juru bro di pantung aleh di tengah imah. Ih hate mah riweuh.
kalau akan diantep ku Allah kita ditulungan mata lamun teu apal jalan neangan kabagjaan nya henteu apal eta teh kana teu apal ka Allah mata kan mun hayang bagja hirup dunya akhirat hate kudu apal ka Allah teu bisa nanyakeun ka Allah tanyakeun ka Allah setiap perkara kumaha cenah kang nanya cara nanyakeun ka Allah tanyakeun ka jalma anu nyaho ka Allah berarti ngajinya lain ka jalma kan teu nyaho Allah ieu mah Mbah kumaha ieu kaayaan abdi ieu jelema teu nyaho Allah lamun hayang nyaho kaayaan urang kumaha kaharep tanya ka Allah kumaha cara nanya ka Allah tanya ka kanu nyaho ka Allah urang kalakan lari ka dukun kan nya eta hate ka hijab teu nyaksikeun agungna Allah akbarna Allah ka hijab kawasana Allah ka hijab eta ahli mahjub nya ahli hijab mah teu hayang mikir teu hayang nyaho ka Allah nya cukup lamun usaha resepna dina untung sedih dina rugi datang untung bunga datang rugi sedih eta teh ahli hijab anu katutup teu ningali kana saja teuing berbuat sebab pan ahli Allah mah teu netep dina hiji perkara nya sakali mangsa bunga sakali mangsa susah sakali mangsa gering sakali mangsa sehat sakali mangsa menang baliat sakali mangsa menang nikmat atuh sunatullah di alam dunia mah nya da lain sifat Allah atuh ai lian Allah mah berarti rugi urang moal sanang-nanang rugi da isukan pasti dibere untung beurang moal sanang-nanang beurang da isukan engke pasti diayakeun peuting ku Allah jadina ya di dunia mah aya ribuh aya bunga aya sedih aya ngaranna ge di alam dunia tah eta sunatullah jadi urang kudu malumi da emang di dunia mah eta tempatna ujian jeung cobaan lamun hayang senang terus buru-buru ayeuna ka surga senang terus mah di surga gitu bimahasini sifatihi wa asmaihi kasaksi ahli musadah mah bager sareng alusna sifat Allah pal asya'a dina satiap perkara kulliha sakabehna majaliyun eta anu nemrak wa mudahirun jeung anu dohir dina sakabeh perkara teu nemrak jeung dohir liduhuri ma'ani asma'ihi pikeun dohir maknana asma atau napi dengan Allah eta tapasilu ma'ani sifatihi wincikanana pirang-pirang maknana pirang-pirang sifat Allah. Jadi ketika segala rupa atau napi perkara ditafsilkeun kana maknana sifat Allah pan ahli hijab oke nyebut bisa ya qadir ya muridnya tiasa tapi teu nyaho kana maknana padahal pan dina ya qadir ya murid tah eta teh pikeun ahli musyahadah ngarti ya qadir teh naon sifat Allah anu kawasa berarti anu kudrat Allah naon ngayakeun perkara anu eueuh teh diayakeun ku Allah sehingga eta perkara jadi aya jeung mayang ayana teh eta kudratna Allah kapanggih ketika ngomong ya qadir panggih kudratna Allah ya murid hedat anu ngersakeun boga karep Allah teh berkehendak boga karep Allah teh dina setiap perkara lain kahayang urang berarti segala perkara tetapi kahoyong Gusti Allah jadi panggihnya kudrat Allah kapanggih iradah Allah kapanggih matakan sanes babahasa hungkul atas berkat kudrat dan iradahnya Allah kita dapat bertemu muka dan bersua eta teh bahasa bisa kadinya tapi ngamaknahan teu tiasa jadi ngariungna urang ge teh atuh dibisakeun ngariung ku Allah tuh panggih kudratna Allah atuh ngariungna urang ge di majlis panggih eta teh iradahna Allah da eta teh Allah yang berkehendak lain kahayang urang ngariung di dieu teh paing urang mah asa alami kahayang urang we kitu tah eta ahli hijab nya payadharu maka dohir fi ahlihi ijati
di ahli mulia naon kaunuhu kabuktian Allah muijan anu ngamulyakeun. Jadi dina beureum dohir asma Allah anu ngabeuremkeun, dina hirup dohir asma Allah anu ngahirupkeun, dina kuatna kijayad dohir asma Allah anu nguatkeun. Jadi makhluk mah tempat dohir asma Allah atuh. Piraku ayeuna Allah ayeuna makhluk maka ngahalangan ka Allah. Kitu cikali maripat. Saur ke musonib teh kitu. Urang ningali makhluk piraku ting kahijab jadi teu ningali Allah. Pan asa piraku ade. Wa fi ahli dzillati jeung di ahli hina naon kaunuhu kabuktian Allah eta mudilan anu ngahinakeun. Tah eta kitu. Matakan teu ceuceum ka jelema anu ngahina teh. Namun sababan ningali kabeh ditueunna jelema anu ngahina eta teh dipigikeun ku Allah. Nah cenah kang kumaha berarti Allah ngahinakeun kuring meureunan kitu ari kitu mah. Ih sanes kitu. Matakan upami berpikir secara jernih mah ieu dina perkara ieu Allah keur nyogrogkeun kasobaran urang. Dihina urang balik balas ngahina teu. Itu pan urang pan aya Allah mah al-qahar, maha maksa. Teu bisa dipaksa Allah mah. Cek Allah ayeuna be kudu be, cek Allah ayeuna kudu A kudu A. Allah mah lain paksaeun. Tapi tukang maksa. Tuturkeun urang. Da eta teh Allah nanti sae monggo Allah pikeun urang. Jadi aya nu ngahinana ka urang, jadi hate teh teu tuduh ka jelema nu ngahinana. Artina berarti teu cecep ka jelema nu ngahina. Hate tuduhna ieu jelema aya nu migeykeunna. Saha? Allah. Naon sabana ieu Allah teh migeykeun eta jelema saehingga eta jelema teh ngahina ka diri kuringnya. Oh, udah pantas atuh kuring dihina ge. Naon mulyana kuring atuh. Ningali salat mah aduh bagoplahna daripada elingna. Atuh seueur maksiatna daripada taatna. Lamun kanyawan ku batur pan ningalina kuring teh boro-boro mulia. Dan nu mulia mah Allah hungkul nu mulia mah urang mah hina. Jadi dihina ku batur teh genah we, mentakan dipoyok sok dipuji mangga. Jadi dipoyok teh matak moyodok, muhihi kaman cenah meureun. Mah kitu mah aing mah keureun. Berarti jadi ningali ka makhluk kata kitu. Gagayaan cenah hikam eta mah kan ngali hikam pikeun para wali, wali mah teu kudu ngaji. Justru urang mah nuturkeun tapak lacak wali daripada nuturkeun tapak lacak lain wali gitu. Wa fil ahya'i jeung dina ngahirupkeun naon maknas mihi. Makna jenengan Allah. Al-muhi anu ngahirupkeun. Jadi ketika hirup teh manggih asma Allah nu ngahirupkeun. Urang hirup teh ngarasa diri boga hirup. Allah nu ngahirupkeun urang. Sehingga dina nalika hirup urang henteu kasatabrang-tabrang, henteu mengikuti aturan Allah. Matakan lamun misalkan hate tuduh misalkan nalika hirup Allah nu ngahirupkeun, caang tah hate, caang ka mana tah hate, caang ka Allah jeung caang kana aturan Allah. Sehingga dina aplikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari mana nu hak, apal eta teh hak, mana nu batil, apal eta batil, mana nu haram eta teh haram. Kitu teh hate tuduhna ka Allah. Wa inda salbil arwahi jeung dina nalika dicabut pirang-pirang roh sakarat naon maknasmihi maknana jenengan Allah al mumayyitu anu ngamaotan. Jadi ketika maut ku Allah tadi maut. Wa indal itoi jeung dina nalikana nu mere naon maknasmihi makna dohir jenengan Allah al mu'ti ari Allah eta anu mere. Ai ucap mah manganya nuhun Pak, nuhun Mang, nuhun Kang, ucapan mah nya eta mah berarti syukuran ka makhluk. Ai hate mah tuduhna Allah nu maparinan rezeki ieu ka kuring al mu'ti pangih jenengan Allah ketika menang artos oge. Tuh ahli marifat mah kitu ketika kenging rezeki teh dugi ka Allah. Wa indal man'i jeung dina nalikana nu nyegah naon naon maknasmihi
Dohir makna jenengan Allah eta almaniu ari Allah eta anu nyegah. Tuh anu teu mere misalkan atanapi teu meunang teu bebenangan tak urang ongkoh usaha tapi teu bebenangan hate tudun Allah ieu teh nu nyegahna. Nah cenah Allah teh nyegah pangabutuh urang, nyegah kayang urang, ngetes ka urang eta teh hate bersandar teu ka makhluk. Atau hati teh bersandar ke Allah apa lian Allah. Upanai urang mah lamun tisa pintu teu meunang, kumahanya yuk. Sedengkeun anu, tupang geus ragu eta teh. Berarti hati teh geus nyarandena ka anu, lain ka Allah. Berarti nganisbatkeun rezeki teh ti anu lain ti Allah. Atuh anak kitu mah ceuk Allah sabereuting atuh kayak kitu mah. Teu pantes we atuh. Hirup-hirup di lumbung masalah terus. Hirup gundah gulana hati nanti teplong ka Allah. Tapi lamun hati plong ka Allah mah eta teh ngaliwat saliwatan eta teh saliwatan pilara eta teh soalna hati tos aya di hadrat Allah eta teh pilara teh lain sifat Allah. Artina berarti lian Allah teu langgeng. Artina pilara ada isukan baget pasti eta teh aya bagja. Itu wa inda ipadotil padli dina nalikana luber padol naon makna smihi dohir makna jenengan Allah eta al karimu ari Allah eta anu bageuran subhanallah. Jadi ketika bisa sholat tuduh ka Allah anu ngabisakeun sholat nugrah hati Allah bisa duha teh nuhun Gusti bisa ngaduh duha na oge. Eta teh ciri alamat dibangjakeun ku Allah da seueur jalmi anu teu tiasa duha. Beunana badak migawe eta geus asa diistimewakeun ku Allah, dispesialkeun ku Gusti Allah. Matakan ahli marifat panggih asma Allah sadayana ge. Wa inda ijabati doa jeung dina nalikana ijabah doa naon makna smihi dohir makna jenengan Allah eta al mujibu ari Allah eta nu ngajabah. Berarti lain berkat doa urang, lain berkat Allahumma tekan mendok-mendok lain. Lain tepikeun katadoru urang misalkan melas-melis. Allah teh bisa dinaon bahasana, bisa dikamuplasekeun, pura-pura cecerikaan urang teh. Lain kitu. Da waktu ngadua lidah haril pakoh lidah haril ubudiyah. Nembongkeun itu sifat kehambaan urang, nembongkeun itu teh urang teh butuh banget kana pitulung Allah tuh dina doana ge muhul ibadah eta teh. Jadi hate plongna teu ka ijabah, hate plongna ibadah ku jalan ngadua. Da al mujib teh Allah. Wa inda taslitihi jeung dina nalikana marentahna Allah al madoro kana kamadaratan wajal bal manafi'i jeung kana narikna pirang-pirang kamanfaatan naon makna smihi dohir makna jenengan Allah ad-darru an-nafi'u Allah anu ngamadorotkeun jeung anu ngamanfaatkeun ila ghairi dalika nepi ke kalian anu tos ditutur. Jadi ngabahasakeun makhluk teu aya nu ngajantenkeun manfaat jeung teu bisa nolakaken madorot. Jadi anu dina hate tetuduhna hanya Allah anu maparinan bisa maparinan manfaat jeung hanya Allah anu bisa nolak kana madarat. Jadi pentingna moal guling gasahan isuk-isuk aya pangabutuh teh aing kumaha nya isuk ti mana ya isukan kudu aya saanu sahingga dipikiran urang teh penting teu bisa sare teu bisa sare antukna jam 4 bisa sare salat subuh teu nya jam 8 masih kene nongeng di kasur datang we atuh tamu jang ari aya ka mana ih aya nu jobogo cenah kitu ih boro marek dititah pangoredkeun anu tuh datang rezeki urang nakalkan nongeng matakan isukan oge encan aya nikmatin sekarang yang ada ieu teh anu karasa ku urang ieu nikmati Allah rasakeun ayeuna ulah mikir isukan pageto da eta urusan Allah sadayana perkara tos ditasis tos ditangtoskeun ku Gusti Allah jodoh pati bagja cilaka lain urusan urang eta tos ditakdir ku Allah
hate matakan ieu bungahkeun we ayeuna panggihkeun ayeuna nikmati Allah teh karasa dina diri urang saingga hate manggihan bageurna Allah ulah kamikiran Senen da encan seuneu teh ih pan Allah upami Allah teh kun payakun terjadi maka terjadilah nah nu hese teh heseun mungga Allah mah yang penting ayeuna urang hate aya di hadrat Allah heula kulantaran isukan ragu jadi geus we jadi ragu oh mau jadi wah tinggal di hadis kudi al insanu annasiruhu sir anjeun sir kaula sir anjeun oh tan penting kana keur panulpana itu teh ate gerak ih mau jadi jika oh mau jadi eta teh mau jadi kitunya wallahu a'lam sakitu lakapi hatur dina kitab hikamna mudah-mudahan ngajantankeun kagiatan katauhidan kamarifatan keimanan ka urang sadayana walhamdulillahirabbil alamin ngajengkeun kana kitab Fathul Muin